Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun paralun kalian bermohon mau buka berlaun nyata ampura sejak kalian bersalah anu paratos ngegelarkeun makhluk kadaya nyata miskin numpur bawi pesta. Salam sinar sholawat salawatna udah misangakeun ka panutan alam ka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, walau syukru ala ma'ablana min bahimatul an'am. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur ka Gusti Maha ya. Dina kasih Zulhijjah ieu urang biasa pahayat-hayat mana berpanggilan-panggilan tahwiyah. Naon? Nya, jaga lembut, ya. Pada ngaji keluarga teh besar, ya. Dalam saya bilang sababut sapihanean, sama pahit sama manis, ya. Jangan gitu besar, ya. Hari bulan ayah, bulan Zulhijjah, bulan haji, ya. Saya eta Kanjeng Nabi Ibrahim, ya. Kanjeng Nabi Ibrahim ngalungsurkeun saha Nabi Musa, ya, ya. Ngalungsurkeun saha deui Nabi Daud, ya. Ngalungsurkeun saha deui Nabi Isa, ya. Terus ngalungsurkeun Kanjeng Nabi berkarona iki Kanjeng Nabi Ibrahim. Nah jadi Pak Isa, ya. Nah Kanjeng Nabi Ibrahim kata mau Ka'bah supaya balik deui. Nah jadi sewang-sewangan, ya. Nah aku payung betul, kade orang lagu payung betul, ya. Ya. Antuk naon tapi hanya ya, jati kasih ya. Mun agul, Kanjeng Nabi Ibrahim sok atuh kuwi deui. Ya. Kuwi deui ngaji deui. Ulah sewang-sewangan. Aku keturunan Ibrahim dari para sea. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, jati kasilih wujud juti. Kan sebab naon senang menjadi kasilih wujud juti. Ya, adat kakurung kui. Wah, eta karuhun luar biasa. Naon adat kakurung kui ga? Paripola Gusti kakurung ku kahayang kurang. Masih kena eleh. Ya, kali ini kene. Ya. Paripola Gusti kahayang Gusti teh eleh kene ku kahayang kurang. Padahal disebut adat kakurung kuiga. Ya. Jadi adat-adatan. Udah goreng adat. Ya. Kan goreng adat mulai melakukan bos.
Gusti, lain kaya Gustina, lain pola Gustina. Ya, enak Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, ayah anu kene masih hayang, yang keonaran karibuan, berarti naon tentu marima. Dia tina tanah itu dia, saya itu dia, hayangna bapasiaan. Berarti naon? Ya mau ngaji, ya, perlu bersyukur lah. Ya, walau syukru ala ma'ablana min bahimatul an'am. Pecat wain terprotes. Inawan sini depan di jemaah haji. Ya, tumalima. Ya, sumerah. Ya. Dan separentah Gusti yang disampurnakan dengan penciptaan kedi. Saatos ya rukun haji dilaksanakan. Ya, aing urang ya mencitna itu rukun haji. Ya, karena sayanya kasatona. Ya. Atuh tawasul bismillah salawat dan mengucapkan nyawa. Emang itu bisa mere nyawa, emang menggatkeun bisa, ya, maka kudu amit heula, ya, amit heula akan mere nyawa, ya, itu amit akhirnya naon, tejek, tejek, pertama, itu karena tetekon, Gustina. Ya dina sasi Julhijjah teh kedah ngahiji ya lamun urang lain di Republik Indonesia di negara kesatuan Indonesia ngahiji benerana merah putih berem bodas sampai bener karuan teh ya benar karuhun saatot bodas nama hidup ya saatot berem nama bodas ya negara kesatuan Republik Indonesia eta kedah janten lampu jaga lampur ya kade amanat ya jadi mun ayeuna aya warga anu tabah kana Pancasila wartosan ya, kade, ya, di negara kesatuan Republik Indonesia, ya, Pancasila, ya, wangkuna, ya, aturan alam, Undang-Undang Dasar 45, ya, memakai aturan lain lagi, laksanakan waya, memakai lain lagi, sehat lagi, ya, bineka tunggal. Ya, sukunya beda-beda, ya, rasnya beda-beda, ya, itu lain rasnya beda-beda, ya, benten-benten, ya, teh kamanan, Gusti ada perbedaan itu teh, ya, upami sarua, jempolna sarua bingung. Ya, ini salam dunia ada 8 miliar penduduk. Ya, jempolnya beda sadana. Ya. Nah, maksud Gusti supaya beda eta, beda-beda eta. Ya. Supaya mana? Ya, ini kudu hafal. Ya. Mun sarua kabeh jempolna kumaha? Ya. Oke. Di reskrim bingung ya sarua kabeh jempolna ya. Ya kan tah eta Gusti tos maparin ya perbedaan tapi Gusti teu ngabeda-bedakeun. Ya ieu mah general, ieu mah ieu war teu ngabeda-bedakeun Gusti mah. Tapi perbedaan mah aya. Ya. Cepilna rada lembing jika apa. Ya. Gitu kan? Lamun sampai lebih sadayana,
atau sarua jeung gajah. Ya. Gitu. Jadi perbedaan ayat. Tapi Gusti teu ngabeda-beda. Ya, bukan di Masjidil Haram, ya. Jenderal Pampayuna. Ya, henteu aya. Painun Gusti mah matak sadayana nganggo raksukan bodas ngan dia gitu. Ya, jeung keling bodas ngan hiji. Ya. Gitu. Ya. Tah, ayeuna raksukan bodas dikurelingan ku hideung. Ari ieu mah batu hideung. Kabah mah dikurelingan ku bodas. Ya. Jantan deui uningan dina surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj teh surat ka sabaraha? 22. Kalimat Gusti itu teh dan kalimat apa? Teh. Ya. Abah kenging parta bahasa saya aya serat galunggung. Ya. Ya. Anu protes ya. Wah, ayeuna nu ngawasa teh ya bangsa deungeun ceuk saha salah saha ya kunaon tanah geus dijualan ya ai tanah teh da malan saha da malan Gusti ya da urang teh bisa nyieun taneuh ya bisa nukeran ya maka di surat ya alhamdulillah orangnya ya sekali deui urang syukur ka Gustina dina sasi ieu uningan eta pilih abah bohong ya pilih abah bohong dina surat Al-Hajj ya surat ke-22 ayat panuntung ya ayat ke-78 ya didinya diuningankeun ya, hei jalma-jalma mareling ala jahadu billah cing bener aranjeun di Gusti teh cing bener aranjeun di Gusti teh ya ka kami teh cing bener ya ku sabener-bener hakol jihad lain jihad makhluk senjata lain kate lain mawa itu ya dia dunia teh mujahadah bener nih Gusti nak Gusti sakumaha karo ngaranjeun Ibrahim ya anu tos dipraktekkan tukang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wa maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuh, kan itu bener teh. Tah eta pamimpin aranjeun nya anu sabener-benerna bisa nyelametkeun nya. Lain saukur dunya tapi akhirat oge diselametkeun. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Pamimpin anu nyata jeung ditulung anu nyata. Kalau urang mah atos ngabukikeun abang mah nu melisa. Ya, karuan urang mah tos ngabukikeun. Yeun bener pitulungna teh nyata. Ya. Lamun bismillah teh nyata, podoy. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Can waktuna maot ieu mah. Ya. Mastakana masih kene sampurna. Awakna geus becer. Sukeun kana karung. Dan waktu dan maya sungkeun kana balong nanggung deui. Tah bismillah karung baheula. Karung geus kalong. Ya. Kira menambah kitu teh kitu. Ya. Tapi kedah ngabantosan, kedah nulungan kanu butuh nawan kanu nyangan kanu poe. Ya. Nah, yang tadi ya kurang teh kadang hiji sakumaha karon kurang Kanjeng Nabi ya. Muncul alhamdulillah dicontohan ku Kanjeng Nabi Ibrahim.
lamun anu dipencitna teh Kanjeng Nabi Ismail atuh putrana pangeun atuh dipencit tuluy ka kiwari. Apa Maya? Sabah putra pangeunna. Ya. Wayahna dipencit. Ya. Kurbankeun 2 tahun. Waduh. Alhamdulillah ya ampun Allah. Tah Gusti ngabentos. Ya, Kanjeng Nabi Ibrahim benar eta ngimpi teh kalimat Gusti wahyu Gusti. Ya. Wah, datang iblis. Nah, Ibrahim. Anjeun teh wayang muda. Aing geus jadi kembang keluar. Ya, rek diponcit untuk gelo maneh. Cek iblis, awas-awas tah. Ya, was lesu. Ya. Ieu perintah Gusti, iblis. Aduh, benar dina yakin aku. Sumping kasih diajar, ya ajar, naon? Eta budak pan dikahayang. Geus gede nang jadi kembang keluar dipencit. Wah iblis, Kanjeng Nabi Ibrahim salaki kuring, menang perintah ti Gusti. Ya, waduh, warnanya iblis. Ya, terus di jalan Kanjeng Nabi Ismail, dituntun Kanjeng Nabi Ibrahim. Di arewasan deui ku iblis. Waya Ismail, anjeun teh nya anak nu dipikahayang. Ya, gitu. Ya bawa maneh teh lain rek mawa ulin, maneh rek dipencit. Ya. Langsung Kanjeng Nabi Ismail ngawala. Waya iblis. Ya. Ana ishadu muslimun. Ya. Kuring nyaksen jeung kuring semerah. Ka Gusti. Sebab bapak kuring diparentah ku Gusti. Nah, ilu bapak 3 serangkai mental. Ya. Ya, ibu pertiwi aya rek ngarucak, menyerek caricing wae. Hah? Iya kan? Ya. Pabuyutan, Joko Lomun, ya. Sadayana koyong-koyong, ya. Kade. Ya. Tangan pancet dina negara kesatuan Republik. Ya. Kan gitu. Ya. Kita ngorbankan masyarakat. Kita ngorbankan detik. Kalau orang mengorbankan detik bahwa ada ya ayeuna nggak sengaja dia warisan ti karuhun dirusak deui. Cik atuh. Ya. Nyamun. Ya. Saha? Karuhun urang bener teu? Bener teu? Bener. Maka tanggap para kitu deui ka kawaratu. Nah, patut. Lain kitu, patut. Ya. Wah, pelak deui. Parentah pelak deui anjuran itu. Anjuran ngejo. Ya. Nanti kan yang naon itu, pelaknya jadi diangkat. Ya. Aya. Ya. Nah, bapak terus keluarkan. Ya. Sadayana adamu. Ya, terus keluarkan kami. Laporan kami. Aya mau itu. Ya. Anjana 3 meter. Karek awak naon. Ya. Gitu. Dan bututna. Ya. Sareng manoman dulu. Ya. Lungsana ka mana? Ka Cikolek. Ya. Ka Cikolek bener lungsana teh. Kan orang Cikolek teh apa? Nah, apa panglima makanan ada. Nah. Gitu. Supaya naon? Supaya eta karuhun teh nembongan teh yen kuring aya keneh. Ya. Ya. Ulah wani-wani ruksak ieu nagara kuring aya keneh. Ya. Maka baraja itu di mau minum balik. Ya. Gitu. Ya. Ya, maman. Oh, ya. Beres berarti ya. Abah. Berapa? Ya. Wajib pada batuk naik kawaratu. Ya. Abah terus kene
ibarat dinu makawasa 40 dinten sadajana. Emot kan bote saha ngawaris ieu bumi. Ya, saha ngawaris ieu bumi. Tina naon tidak melaku Gusti. Bumi teh kacinta tina nurani percaya beginali. Mata diwaris ku manusia suci nyata Muhammad Al-Mahdi Ratu Adun saja. Ya. Presiden sadayana ke hiji waktos ya. Ya, dina undang-undang dasar ya 45 aturan peralihan ya negara akan bersatu apabila sudah ada komando seluruh dunia. Ya. Di mana komandonya? Ayeuna we deui ya, kurang sekali deui. Lamun urang janten ayeuna jaga lembur, ayeuna sabaraha urang nu bae di sana teh 14. Hah? 14. Penggawa lembur eta kota. Oh, ya. Nah 14. Apa we nya kok? Ya. Karena 14. Ya. Batu Jaya, Candi Jiwa, Pasaki opat, 14 kali 14. Tak, karun terus kemarin ciciren, ya. Ka'bah mah 8 kada 8. 4 penjuru angin, tambah tenggara, tambah timur laut, tambah namri, barat daya, tambah nam. Hah? Ya, Ka'bah pasagi 4, tapi anginnya 8 penjuru angin. Maka senjatanya batara kers, senjata cakra. Ya, dan batara kersna gaduh, hiji deui pusaka nya gambar rupiah. Ya, ya panci. Ya, dina tasih Raya Agung teh agungna Gusti Nu Maha Agung teh nya aya hiji peristiwa. Ya, aya hiji peristiwa. Haji bagian tina rukun. Ya, paripola sangkan urang pancen dina mikuti tapi kasampurnaan kapamimpinan ya diserenkeun ti baginda Nabi Muhammad ka baginda Ali. Ya, maka disebut kalau urang sasi ieu jajan sasi raya. Jadi aya poe anu aku. Ya. Sing darokeun naon kaagunganna. Lamun kaagungan teh ku masjid Kubo, masjid Sapi, masjid Domba. Nah, eta mah sanes, eta mah namalan deui. Kanjeng Nabi Ibrahim amalan deui mang bener teh wahyu Gusti teh. Ya, benar, yakin. Ya. Karena Gusti, ku Gusti harita keneh kulantaran yakin Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Ismail digentos ku domba. Aya riwayatna kita capi. Capi ngomong aja. Kita akan menurutnya, ya, gitu, ya, mencapai kendaraanmu, mercy, ya, itu mama kendaraan pribadi, ya, kita hiji itu lomba, ya, dan apa ya teman, ya, yang Nabi Ibrahim yang tua, nah digentos untuk dipekuloma, dan itu kontak. Ya, ya, itu ada orang mah, ya, jantan syarat kanggo tali parati, ya, naon, kepok mulik pakatan, orang sing eling tina, yang kurang asal tinatan dia, saya dia, asal kurang sudah, wih dari kekanan serangan, ya, ada. Oh, kalau negeri ke mana sekolah, kampung kalau itu jauh kan itu, angel, ketaruhan jadi kan. Nah, rek kabur, cok jadi ya, yang apa narto
Tokyo, wah kabur ke Singapura, ke Amerika. Anggar di Bogor di mana? Balik dari itu, balik tadi ya, ke Amerika kalau di mana Singapura, ya, jadi kade, ya, pulang. Tak kali ini, ayah hiji, ya, mana? Tahun, ya, Seren Sumeren, ya, di Seren Gunana kepemimpinan tim manusia agung, manusia agung, maka tim mau kamu. Dah manusia agung nak baginda Nabi Muhammad. Sah manusia agung nak baginda. Ya, maka warga kabupaten, ya bisa kena batu ali. Ya. Jadi mun kalau orang masuk kena batu ali teh, ya saya di situ nah. Ya. Kalau di kalung mana merasa? Ya. Merasa? Ya. Yang kade telah kapiuhan. Tong pola-pola teh kalau sak kilo tuh-tuhnya. Dina kalung. Ya. Itu jadi tujuan terus. Gitu. Ya, jadi ayah etika, ayah estetika. Yang keenaan, ya, ayah kamu ada, ya, ajen din ajen, sekarang estetika, keenak. Ngaptikan, dia udah malam gusti teh, enak. Ya, siksa biasa ada mau berkali. Ya, batu nawe, negeri nama tak bisa. Ya, nama batunya biasa tuh, setiasa. Kunaon wujud orang, badan orang, sana tidak mau tina intar berlian. Nah, tina batur berlian. Ya, terus